halan jenuh. Ah. Neng, bade ka mana? Iya, bade ngajajakeun pesanan biasa nu online. Tapi itu mani hese atuh mamana teh. Oh, nyantos we ayo tuh di bantosan bisnis dari rumah. Original se. Tos terkadang ngarepotkeun. Bising. Ih, entos tukang maksakeun ayo di bantosan we. Susah kena teh. Tos ayo teh ngarepotkeun mah. Nyantos ayo atuh Neng. Anu nyetirnya. Ieu Neng eta nu pangalengan. Bing, aku nak naros ya. Sabar teh penyakit rengit teh bawaan di lahir apa penyakit nular tuh? Tenang wae ieu penyakit di lahir sanes ieu penyakit nular. Yan, kamana bae karek nongol? Aduh, orang sibuk beka kebon. Mantuan bapak orang. Ngebon Pak Karya menghektar-hektar teh. Pada karunya ke bapak orang euy. Kunaha gitu Yan? Pahit kabeh. Gagal gitunya. Tong didenge Pak Dian. Nah gitu Bing. Pak Dian makan da piceuneun eta teh. Rong riung mah geus pasti loba hakaneun. Hai, pagawean teh nama segala ditutupnya. Kadi itu corona, kadi PSBB. Aduh. Hahaha, dah. Nu penting mah nyalos Bandung Mariong kan di begelan. Nu penting mah butuh mah sobo aing. Inom. Om, Bumina, masa sih? Bumina Dinda. Oh,
Bumi Dinda, paling mana Om? Oh, Bumina Dinda. Oke. Oh, di dia teh. Lurusnya. Belok kanan. Terus belok kiri. Belok kanan, belok kiri. Tah di dinya teh ada loba jelema nu ari sok tarosna di dinya. Taroskeun deui ditu. Hi, Om Yus mah teu bener geus ayo ah. Orang mah naroskeun bae di payun. Tanya ku kolot teh. Aduh, itu teh mau hakanan di udang. Naon Om? Hop, eta mah wadah hareun lain. Cik, urang nuhunkeun hiji bae, hiji. Oh, nya iya, sanes ti tadi. Tah kieu ah, nuhun ah, nya. Ai bayarna. Kenapa mana, Om? Ih, keheulan ayeuna mah teu nyandak cicis urang teh teu nyandak duit teh. Kumaha lamun yarnen we yarnen. Yarnen bayar panen teh. Oke gitu loh. Bro, kumaha meureun Neng? Nyantos dah, iya siji mah. Rugi meureun. Sius amal lah, bae. Diri si Dinda nantosan. Ayo. Yuk. Ah, minuman menangnya. Iya nak iya. Guring ayam. Ayam guring gitu loh. Ayo. Ayo ya. Ndak kunaon ngalamun bete aya masalah sok carita ka teteh. Nuhun teh nuju aya masalah sareng Augi pacar Nanda. Ngajak putus gara-gara bahasa dipustu undana ditinggalkeun. Entos endah tak yang dipikirkeun cowok mau damai si loba keneh. Nuhun teh atur nuhun tos ngadangukeun da curhat. Nuhun dah sami-sami tenang wae itu Om Ius oge da masih jomblo. Ih tadi namanya alim kan Om Ius mah jalmina teh rada melewe. Assalamualaikum. Ndak. Waalaikumsalam. Teh Yuyus, tos dongkap teh. Iya, Nda, sebelakna. Nda teh pesen 2 sanes. Nuhun. 2. Teh sakedap teh acisna. Ya teh hatur nuhun. Salangseulna. Teh bade kalabateula tuh. Mangga. Ieu. Kita Nda hatur nuhun soalna loba keneh pesenan. Oh, nuhun. Mangganya. Enggak. Teh yuk ndak tos pesan seblak di teh Yuyus hiji ewang. Aduh, ndak meni repot-repot. Kenana atuh teh da teh unggal dinten ieu. Aduh, teh Yuyus teh laminya Ugi nuju meser seblak teh. Ugi bade masian seblak kalancek hitung-hitungan tengah hampura peda kereta Ugi nyarekan bae kalancek. Punten. Ugi. Ah, ini di atas santai. Mas dongkap.
Iya, Gi, seblak teh pesan duanya. nya Nyantosnya, Gi, nuhunnya. mohon Yuk, ah. mangga yuk Mangga, yuk mangga. yuk Yuk. ah ah Aya naon ge ngagara? ya ugi mesa seblak cenah Seblak naon ieu? seblak lada perfect Lada pokoknya mah. ada banget Bagus. Aduh, ini nah hambat dia kehirupan sudah nunggu beban. Nah kehirupan dia. Nah gitu malah. Terus menang dia seblak ceker ayam guring. Ini malah di malah. Aduh. Nah nyauting ya dibayar nama Iraha. Ya sugan bae. Panggilnya meren boga duit bayar len. Namun tanya enggak. Aduh, kieu. Naon sih ieu? Pan ngenta teh seblak ayam ceker ayam goreng. Nah, nu kieu. Keur mabut ngeloyop. Asam. Oh. Asem. Peraknya mahnya. Aduh. Jadi buten euy, yang ngising. Aduh nya Neng, ayeuna bagian ka mana deui nganterkeun? Tos, A. Da ayeuna mah tos beres, satur nuhunnya. Ih Neng, tadi nama arek pesen ieu ayam. Sama nyatos seep ayeuna mah sanes dita tadi. Ih itu sep, nyentos atuh pesen hatena bae. Aduh, maaf ah, hatena geus milik orang lain. Coba